Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha murid-murid Ibu daramang. Tepang deunya sareng Ibu di pangajaran bahasa Sunda. Teu karaos hidup sadayana ayeuna atos aya di kelas 3. Tah, sateuacan urang kawitan materi anu bakal ku urang dipelajari dinten ieu. Yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pangajaran hiji nyaeta mikaheman sasatoan jeung tutuwuhan. Pupuh pucung. Pupuh pucung nyaeta mangrupa hiji kasenian Sunda. Pupuh pucung eusina ngeunaan puruk atawa nasehat mangrupa palajaran anu bisa ku urang diterapkeun kana kabiasaan sapopoe. Tah materi kahiji dinten ieu nyaeta ngeunaan ngaregepkeun pupuh pucung. Yang dimaksud dengan pupuh pucung itu adalah merupakan salah satu kesenian Sunda. Jadi pupuh pucung ini isinya mengenai nasihat, baik itu berupa pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngaregepkeun pupuh pucung, sapertos kumaha pupuh pucung teh? Kupingkeun nya regepkeun. Hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawora bisi engke henteu naek. Batur seuri urang sumegrugna langsa. Pupuh pucung teh sapertos kitunya dilagukeunana. Ayeuna yuk urang sasarengan etang guru wilangan sareng guru lagu dina pupuh pucung keneh dinu bait kadua. Lutung buntung luncat kana tunggul gintung. Aya 12 suku kata sareng diakhiran ku vokal U. Janten disebatna 12 U. Guru wilangan sareng guru laguna. Bait nu kadua, monyet loreng leupas. Aya 6 suku kata, vokal akhirna huruf A. Baris katilu luncat kana pager dengdek. Aya 8 suku kata diakhiri ku vokal E. Baris anu terakhir nu kaopat bajing kuning jaralang belang buntutna. Aya 12 suku kata diakhiri ku huruf vokal A. Tah sapertos kitunya cara ngetang guru lagu sareng guru wilangan dina pupuh pucung. Kumaha atos ngartos sadayana sudah mengerti semuanya anak-anakku? Anak-anakku semuanya, apabila masih belum mengerti, mari kita simak kembali baik-baik. Baris kahiji atau baris pertama diwangun ku 12 suku kata jeung vokal akhir U. Jadi dalam pupuh pucung itu di baris ke-1 sudah ada polanya yaitu 12 U guru bilangan dan guru lagunya. Sedangkan untuk baris kedua diwangun ku 6 suku kata jeung vokal akhir A. Jadi guru bilangannya 6A. Untuk baris ketiga, baris katilu diwangun ku 8 suku kata jeung vokal akhir E atawa O. Jadi guru wilangan jeung guru laguna nyaeta 8E atau 8O. Sedangkan baris kaopat diwangun ku 12 suku kata jeung vokal akhir A. Jadi guru wilangan jeung guru laguna 12A. Kumaha? Atos ngatosnya sadayana sudah mengerti ya semuanya.
Baiklah anak-anakku semuanya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini ngenaan pupu pucung atau serengse. Sudah selesai ya materi kita hari ini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.